buahan tapi teu ka arah teh aya 3 rupa gitu. Buahan teu ka arah aya 3 rupa. Nu kahiji ieu mah ngan amalan teh amalan duniawi pun gitu. Jadi antakuna akmalu amalan duniawiyan gitu. Amal-amalan teh ngan sebatas amalan dunia teu didasarkan keimanan gitu. Didasarkan teh ku rasa kanyaan sosial diajarkeun di sakola gitu unggul gitu sampai. Tapi ieu teh teu dugi ka akhirat gitu. Jadi kehadiran di dunia unggul. Kan kahiji nu kadua mah amalan anu ukhrawiyah, amalan keakhiratan seperti jihad, baca Quran, sholat, saja mana gitu. Ngan niatna sanes karena Allah kata kita. Nu katilu mah amal teh amal soleh secara umum, amal soleh. Ngan amal soleh eta teh gitu. Dibarengan kalakuan manehna anu boleh. Tega amal soleh mah jadi ganjaran gitu. Ngan ganjaranna teu dikamanehnakeun, ganjaranna dibikeun ka batur gitu. Tetep manehna mah teu meunang naon-naon. Ieu mudah-mudahan gitu urang sadayana tiasa ngajaga diri supados terhindar dina amalan-amalan anu buahan tapi teu arah. Mudah-mudahan upami amalan anu duniawiyah, amalan itu sosial segala macam kan mudah-mudahan dasarna teh urang buka imanan. Ulah sekadar nyaho itu sanes keimanan. Nu kadua amalan ukhrawiyahna gitu. Ieu niat cing terus ieu. Niat cing terus. Kedah niat karena Allah. Niatna karena Allah, wa niat karena Allah maka rusak amal. Nu katilu amal-amal soleh secara umum ya nu jadi hanya maka disebut amal soleh ge niatna karena Allah gitu. Niatna karena Allah maka disebut amal soleh ge. Ngan ibaratna kalakuan urang sebenarnya kabolehanana. Akhirna dibalik-balik teu ka arah urang kadena amal teh tapi didikeun ka manusia dina pengadilan. Eta rupina nu tiasa kapihatur dina ieu waktos bilih aya kaluruan manggunakan pasukun. Mudah-mudahan manfaat kamu sadayana, mudah-mudahan orang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu biasa beramal amal soleh wa dunyawiyah wa ukhrawiyah amal eta terus dipikeun ka kapetik hasilna ka alam urang di yaumil jaza di akhirat. Mudah-mudahan orang sadayana Allah berikan hayuna uga dina kakiatan pikeun ngajaga amal urang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum